Dah nu kieu dahareun sehat mah tanpa bahan pengawet, kui dikulub, sampe dikulub, aman anjir daharna ge. Bener banget da geuning dahareun anu di toko-toko mah geuning nu bangsa snack nu karitu teu jelas urang mah eta teh. Jelas kumaha itu? Ongko cenah make bahan pengawet. Tapi angger we pasti dahar mah beak geuning. Anjing. Sia nu teu jelas mah. Ya si ieu nu teu jelas mah. Ya bahan pengawet, mana ngarti teu bahan pengawet saremo? Ye. Ngarti, mana ngarti anjir kieu? Ye. Bahan pengawet teh maksudna eta kadahareun make bahan pengawet supaya awet henteu cepet basi. Henteu gancang expired, henteu gancang hasem. Anger we make bahan pengawet jadi hakan menyebeak atuh teh. Parah anjir sih ya rempagna ampun ting.